Lain mana ke mana lompatan ti tadi kau itu kau nengan naon. Nengan budak tadi ting kemana? Tadi teangan wae. Ting sare ting kemana? Oh tadi teh mas keur moro gajig tiang ka itu tuh kabelah itu ka kulon sukan aya. Tadi teh lompatan ting mana moro layangan jiga naon meureun. Di tiang ka ditu tuh atuh. Batu orang teangan ka ditu atunya. Heeh. Kade montong lompatan habis kacugak ke babeling nya teh. Geus ripuh kacugak. Cugak oe alo. Aduh, cekeng oge naon kacugak kade kacugak kita oge. Aduh. Tah, diganti itu. Ayo enak mah urang pindah ka nu ieu ka itu. Yuk, isi juragan ke dieu eta ayo. Aduh, tulungan Kak. Aduh. Wah. Kayak daguannya orang yang ngasih juragannya. Heeh. Sok burukeun kayak daguan. Hale dang dieu panas teh. Menarik hujan. Nelpon dia. Saha nelpon? Tuh. Oh, tuh non didinya di garasi. Oh, sok dinya we teneun. Ulan. Kunci pohon di jero. Ah, dinya sok tara balik wae barang gawe teh. Oh, serepna mah aya di dieu hiji. Oh, kita ulang bawa ragona di dinya. Wah, budak ieu tara balik wae. Kunci pohon di jero. Tinggal ah. Jangan bola. Wah, ini mah lain, itu kunci truk ini mah. Dan kunci serep ini mah. Ada kunci di dia itu. Oh, iya ayah kunci mobil ini di jero. Lupa pisan kok aja yang pohon di jero. Untung gak serap. Oh, ini tadi mau mobil nang iya dah. Ayahnya untuk ke jalan ke enak tiga nama mobil dia. Aku kaya ya mobil teh kudu di kelatan heula. Juragan. Yo. Aya naon ieu teh? Iya, urang teh dek minta bantuan ke juragan. Bantuan naon? Itu si Mas kacugak pangubarankeun. Kira ayeuna? Oh, isuk we atuh. Ayo ayeuna. Ayo atuh. Isukkeun buru. Oke heula ieu teh ngomong mobil heula sekedeng. Gas lah, Ayo buru. Kela waktu kalau mentas. Ayo, Sok. di mana? Oh, gitu. Iya tuh, bro. Mana iya? Ayo. Nyari gitu kan. Pulang jampe heula. Sur. Ser. Sur. Ser. Sur. Lain sur ser juragan. Eta pang nyabutkeun tah eta. Mana? Tah. Oh iya. Oh, eta. Cabut. Cabut atuh rapan kacugak sok. Tarik napas. Tahan. Tahan. Buang. Set. Ah, siya koplok. Taika, kum yung maling kacugak sa te. Kacugak eta teh kacugak. Ito teh kakum. Ah, siya rasa. manipu kay. Sabalan. Pohola iya pesanan ya. Mesti lu minggu kira aku cenah geus kene. Aya kitu dipigawe henteu gitu. Kamana juragan? Tarik nempo pesanan. Pesan naon? Pesan patung hayam. Oh, patung haikal di Manggalen. Muhun ngalaler. Oh, di ge pesen can anggeus cenah teh. Can.
Oh, pesan patung doma di dia mah. Beres. Oh, boro-boro kalau jadi bueuh kah. Antep terbalik si goblok mah di sare we gawe teh. Balik, bobot orang terbalik meureun. Sayang heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gening juragan. Lain pesanan teh beres. Ternyata karek jangjang nangkul sabelah. Nah, ini karek sebelah. Apa dia nu pesen domba? Ah, maknya eta domba gitu. Lain domba eta mah. Naon? Buek lain. Ah. Kasalamun gitu eta mah. Domba ieu teh. Pesanan saha eta? Waka. Paingan si Waka pukul utus di lebak. Oh, jajan mayar pacak teu bereskeun ge. Pesen domba jadi buek cenah. Oh, jajan mayar. Aduh, nah hanya lain iya ngomong-ngomong anu SIM kuring beres. Can dia karek kieu we gini dia tuh. Oh, itu pesan teh geus 3 minggu ieu teh. Ampura juragan kumaha teh ja loba nu pesen tuh tempo geura. Wayahna we tuh ayam juragan karek jangjangna we karek dibuntutna sabelah deh. Kumaha teh ja loba pesanan tuh tempo ku juragan ka ditu geura ji. Teu percaya maka di dieu. Mana paingan atuh anu batu diheulakeun, anu dewek dipanurikeun. Tebale gua kasebelan mah. Kasebeleun. Ah, mantap aing mah. Aduh.